Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika ala ya rabbi min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala fi hadisil qudsi, man zakarani faqad syakarani wa man nasyani faqad ghafarani. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Teu sakedik jalmi anu teu tiasaeun seuri-seuri acan dugikeun ka siang anu ayeuna ti enjing-enjing paketut haseum lantaran bibirna barusuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kalayan kudrat sareng irodahna Allah Subhanahu wa taala urang sadaya tiasa hadir dina ieu pangaosan. Mudah-mudahan kehadiran urang sadayana henteu matak ngajantenkeun monang kana bencana, nanging syukuran ka Allah Subhanahu wa taala kana kasempetan yuswa urang sadayana. Alhamdulillah masih keneh dipaparin waktos umur anu panjang, mudah-mudahan disarengan kalayan hidayah sareng taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ti enjing-enjing teu sakedik jalmi anu teu tiasa ningali panan poe teu nyaun caangna beurang sabab nyumput we di kamar dina guha da sieun teuing sieun naon, teuing sieun aya anu naon ngajemput dan sieun teuing aya anu nyabut nyawa, sieun mana teuing serap teuing naon da asa pararoek moe kacamata hideung mah geuning. Mudah-mudahan ku ayana kasempetan ieu anu dipasihkeun ka urang sadayana sing janten batu loncatan kanggo urang sadayana tiasa mensyukuri kana rupi-rupi kanikmatan utamina singonang kana karidhoan Allah Subhanahu wa taala hingga ucap tekad lampah urang sadayana aya dina pikaridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salangeuna teh hilap salawat miwah salam muga ditetepkeun dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabi'in, atba'i tabi'in, tug dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing ridho ditungtun diurus ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu mana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos nungtun ka urang sadayana, ngurus ka urang sadayana sanes mung sakadar nungtun dohirna wungkul, nanging sareng batin urang sadayana sanes mung sakadar ngurus kana dohirna wungkul tapi sareng ngurus kana batin urang sadayana. Mudah-mudahan urang janten umat anu pangsaena anu dipilih janten umat Kangjeng Rasul anu tiasa silih pika nyaah, silih pika deudeuh, silih pika ulah, silih pika asih sesuai sareng judulna urang hirup dalam dunya nyaeta kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nang kedah apal heula judulna. Jadi judulna urang hirup dalam dunya teh kedah ibadah eta judulna. Jadi judulna sapertoskeun merayakan hari kemerdekaan, memeriahkan HUT RI nya HUT
memeriahkan. Jadi judul nate memeriahkan tong aya juara kahiji juara kadua nu eleh nu meunang da eta mah memeriahkan. Nah lalaki di baju awewe haram teu meunang, awewe di baju lalaki keun we da memeriahkan judulna teh. Padahal eusi nam secara dohir teh ibu memeriahkan secara dohir kan aya kadang-kadang banyak lalaki keureuneuh nya aya lumpat di jero karung gitu nya balap karung tepugu-pugu bapana jeung pabedol-bedol tambang padahal mah bedol we ya celana abi sanes kitu ibu memeriahkan da ciri-ciri jelema pedit mah bere gumerena di leueuran giringan eta tangkal awi oge nya segala ngagara rantung aya ngan di leueuran ciri-ciri jelema pedit lain ku peditna tapi memeriahkan hari 17 Agustus eta teh biasana kitu nya merdeka itu nya kemerdekaan nanging dibalik eta ibu-ibu hadirna dina pangaosan ieu sanes bade di piwarang memeriahkan nu eta. Nanging sajabina teh eta urang parantos kamarinya memperingati hari 17 Agustus eta teh kamanaon ibu kanggo mensyukuri bahwa kemerdekaan itu anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, kanikmatan keberkahan eta kemerdekaan teh dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu ari tos merdeka mah pan adan eueuh nu maledog nya pangajian bebas nangunyar oge pek wae biotim deuk nangunyar mah adinya nya ari taera mah kitu nya pangajian ge bebas deuk mekel deuk henteu init kana pangajian da geus merdeka ieu aing mah kitu nya datang hare-hare we nu teu mararekel oge pan hari da geus merdeka ngajar maneh teh. Jadi emut kapungkur jama kapungkur mah ibu tekaur aya dama tekaur aya bumi caang teuing diintimidasi gitu nya diintimidasi nyarios tarik teuing ditangkap jadi ditangkap teh hap lalu ditangkap teh naon cicak di dinding diam ngarayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap tekau pidato tarik teuing ditangkap baheula nya adan kana sapekerkeun ditangkap zaman penjajahan zaman baheula nya bae di jeung nini ge ngalagu cicak di dinding bae. Nah ada biasa nama budak TK cenah cicak di bae nini ge dipapagahan lagu eta zaman ayeuna da geus merdeka kadang-kadang nya kadang-kadang pan urang mah keur kemerdekaan eta teh harus diisi dengan acara-acara anu memberikan semangat karena perjuangan itunya. Namun dibalik sadayana dina pangaosan ieu teu deuk sugan ibu-ibu pangaosan dina kaping sabaraha ayeuna teh 100 Agustusan mah ye pangaosan teh urang balap dahar kerupuk henteu nya. Ibu-ibu punten moal diajakan moal dipiwarang da lain deuk merayakan eta ibu tos terang lagu Agustusan teu kumaha lagu Agustusan teh 16 Agustus tahun 45 isukna teh hari kemerdekaan isukna 16 Agustus tahun 45 isukna teh hari kemerdekaan gitu ya. Jadi isukna taya nama atosna nya. Nanging dina reresan ieu sanes bade di ajakan ngegel senok di kalecian sanes ibu. Atanapi ngasukeun patlot ku bujur kana botol sanes punya. Nanging dina reresan ieu ibu-ibu bade diajakan supados ayeuna menyadari karena kemerdekaan di
Sabab kemerdekaan teh aya dua Ibu. Kemerdekaan teh aya jalma anu merdeka di Indonesia di dunia, aya merdeka di bisa jadi kemerdekaan di dunia tapi akhiratna can merdeka. Nah, cik kumaha urang di akhirat engke dijajah kene pan ayeuna teh keur di akhirat. Di akhirat eta merasakan bakal ngarasakeun nya eta kana katungaraan saupamana urang masih kene dijajah teh ayeuna. Teh ayeuna teh urang teh kudu diajar perang, merangan hawa nafsu, merangan setan-setan, merangan godaan-godaan, rongrongan anu mata ngarongrong kana keimanan, kana keislaman urang sadaya keur kamardekaan urang di akhirat. Kan diproklamasikan kemerdekaan akhirat dina salat anu 17 dina salat anu 17 rukun salat jeung 17 waktu 17 rakaat sapoe sapeting gitu. Geuningan dina nyiru sok aya angka 17 dina gapura nyiru nu urang ceuk nini teh tadi dipake naon sia kehe eta nyiru dipake naon sing horeng teh keur dicet ku incuna dipake di angkaan 17 di tukangan angka 17 eta teh aya hartina Ibu sanes wungkul tanggal 17 Agustus nanging dina reusan eta aya anu disebatkeun 17 rakaat sapoe sapeting 17 rakaat ulah kaliwat ari hayang merdeka di akhirat. Di akhirat hayang merdeka di akhirat mah jangan dibelah dia mah nyiruana teh teuing usaha deui. Paingan deh tim neangan nyiru teu eueuh sing horeng dibawa eta ku saha dicet angka 8 eta ditukangan angka 8 teh aya syarat salat anu dalah ari syarat salat SWJ aya dalah syarat salat aya 8 sulap selip susulapan syarat salat aya 8 gitu nya aya 8. Sabab lamun jalma salat tapi teu apal syarat salat atuh begig teu sasolatan moal sah salatna. Ari syarat salat anu 8 teh nu kahiji teu apal, nu kadua teu nyaho, nu katilu atuh teu salat atuh sia mah. Naon atuh? Sabab jalma salat kudu apal kana syarat jalma salat kudu apal kana syarat salat. Naon bedana jeung nyeun bala-bala kudu apal kana naon kudu jalma nyeun bala-bala kudu apal kana syarat-syarat nyeun bala-bala. Lain bala-bala dihijikeun jeung tai ucing. Ari syarat nyeun bala-bala eta aya 8. Kahiji tarigu. Kadua engkol nya, katilu wortel, kaopat minyak, kalima bawang kagenep uyah, katujuh sasodok nya deuk kudang paleungeun. Kadalapan katelnya minyaknya. Nah, itu atuh moal jadi bala-bala Ibu lamun teu nyaho kana syarat nyeun bala-bala nya kana mah apa ieu syarat salat nu 8 hijina ada syarat salat ari nyeun bala-bala unggal poe henteu tapi apa syaratna tapi eta salat unggal poe unggal peuting teu apa syaratna belegugna ge atuh kumaha eta mah tingkat naon kacida belegugna oge eta mah. Jadi syarat salat anu 8 teh nu kahiji anu kahiji naon? Kahiji kudu make kopiah, kadua kudu make sarung gitu. Katilu kudu make naon atuh? Nah, syarat anu 8 teh. Bu, kahiji syarat salat anu 8 teh aing ge poho deui. Poho deui anu pidato ge nya, tapi ari pidato mah poho ge teu naon asal di amplop we di amplop. Tapi samikuring mah da teu butuh amplop Ibu. Nu penting mah eta we. Lain apal syarat syarat salat. Syarat salat sabaraha sadayana? Aya 8 ari nog hayam 10 megar kacing calang 2 apal. Dala tinggal 8. Ta ieu syarat anu kahiji kudu bersih tina hadas 2 nyaeta hadas alit jeung hadas ageung. Ari hadas alit
eta anu ngawajibkeun kana wudu ari hadas ageung eta sakur hadas anu ngajibkeun kana adus ari anu ngawajibkeun kana adus eta aya genep tah kitu nya anu ngawajibkeun kana wudu eta aya sore aya opat ngabatalkeun wudu. Syarat salat nu kahiji kudu bersih tina hadas dua hadas alit nyaeta sapertos hadas alit teh ibu ngompol miceun hadas alit mah pantal kulit lalaki jeung awewe terus ayeuna hadas alit tah terus pantal wungkul anu ajnabi ari jeung mitoha mah teu batal henteu jeung mitoha mah lamu terus ayeuna sare atawa pingsan ge batal wuduna boga wudu terus pingsan batal wuduna atawa sare oge teu eling teu inget terus atuh batal wudu ku sabab anu kaluar angin hitut naon jedut kitu nya. Nah ada anu wajib kana adus nyaeta sapertoskeun bijil mani cik ari cipapang najis henteu si papang najis nah ari cimani najis henteu henteu lamun cimani najis mah jelema ge najis meureun ari cimani najis henteu tah ari cipapang mah najis ari cimani mah henteu ibu nya tapi ari cipapang mah sakitu najis cukup we diwuduan nya cukup we wudu hadas leutik ari cimani mah teu najis eta kudu adus nya diadus naon sababna ari anu najis cukup diwuduan ari anu teu najis kudu adus sabab kabayang ibu eta agama Islam murahna teh agama Islam ringan seringan-ringannya lamun jalema ngatos kieu titah mani meureun anu beser teh brus deui nya pan ari kaluar cai mani mah moal unggal jam meureun piraku nya kaluar cai mani unggal jam paling anu telatna ge saminggu sakali kaluar cai mani mah telatna ge banyak sapoe 3 kali mah kumaha aya nu sapoe 6 kali cenah teu naon pek we ari kuat mah nya ngan sapoe sakali misalna paling minengna ge sapoe 7 naon mah nya sapoe 7 kali nya paingan renai nah kitu nya meureun teu renai nah eta najis tapi cekap ku abdas we ku abdas eta teh nu kadua nyaeta syarat salat nu kadua nyaeta kudu bersih tina najis dina badan dina pakaian dina tempat salat gitu dina tempat salat kada bisi aya najis-najis anu nempel anu anyar datang sapertoskeun dina badan bisa aya getih, bisa nanah, itu bisa teh kuku, bisa teh besi okoh sholat tapi kuku hararideung teu sah sholatna, da teu diwuduan atuh. Teu diwuduan, bisa aya ajengan kukuna teh hararideung, sia mah eureun heula saminggu mah jadi ajengan atuh. Gitu. Nya ulah jadi ajengan wae. Naon sababna eta kuku harideung. Nya ajengan kukuna harideung. Nah, sababna ari wuduna kumaha? Nah, ngahalangan kana wudu eta teh. Cai kuku teh ngahalangan kana cai kana kulit. Nah, sana bisa jadi najis, bisa jadi anu di jero kuku teh. Atawa henteu najis oge ngahalangan ngahalangan kana datangna cai kana kulit. Anu katilu nyaeta kudu nutupan aurat. Lamun kuat, lamun kaduga, lamun boga, lamun teu boga mah teu kudu dimukena. Lamun boga, mun teu boga mah biasa di calana ge teu naon. Lamun teu boga tapi da urang bararoga aya mah geus merdeka teh atuh aya mah berarti nu di calana wae teh teh awewe teh can merdeka. Anu teu ditiung berarti can merdeka. Nah, berarti dijajah keneh eta da ceuk tadi oge anu merdeka. Anu kasabaraina, anu kaopat kudu mayun ka kiblat kade kiblatna sing bener tatanyakeun ieu kiblat ka paling mana ieu gitu sakumaha ka kiblat nu kalima nya eta kudu manjing waktu salat Bu upami
can manjing waktu salat mah ulah waka salat kumaha lamun poe Jumaah cenah eta bareng jeung salatna jeung anu Jumaah sae ibu malah mun jalma nya samun awewe meni asa hese ieu teh duit teh meni asa hese cenah abdi hayang boga keur meuli naon keur mayar naon eta ku simkuring sok ditaroskeun ari eta salat lohor sok bareng jeung salat Jumaah tara anu Jumaah di masjid sarolat ye tah ibu anu di bumi osok salat lohor bareng tara paingan nah ieu mah kena awewe tara Jumaah hayo salat lohor teh jam 2 sok hese mayar hutang teh bari kitu sok hese boga ali sok hese boga geulang eta tarik mal kabeuli maka beli kongkorong gagantelna anu gagantelna sagede turupmu nah kongkorongna mah tina rapia biasa nah data isna salat lohor eta kada diprioritaskeun awal waktuna untuk mencapai segala keinginan duniawi anu ngadukung kana ibadah karena bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nu masantren bakal kabekelan nu sakola komo deui pokona mah dibere kacukupan ku Allah Subhanahu wa taala keur naon oge sok asal salat lohorna ibu-ibu nah kudu awal waktu urusan jeung rezeki mah beres salat lohor baik ulah waka dilaan tamukeuna teh bacaan heula la ilaha illallahul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shadiqul adil amin la ilaha illallah al malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shadiqul adil amin tara sabarina hikmahna upami macana eta 100 kali hayang naon wae kalaksana kalakonan nah gitu aya mah lain batur salat lohor oge geus jam 1:30 ieu kalah ka pauntuy-untuy dina golodog silih siaran nya silih siaran terus tepikeun ka genepan teh silih siaran ka ditu ngantai nah geus salat lohor ke heula ieu kagok ararateul hulu eta atuh kade bilih nganyapirakeun atuh moal merdeka moal tulus merdeka atana moal tulus beungharna di akhirat nah gitu di atas nah anu sabaraha anu kagenep nyaeta kudu nyaho kana rukun salat syarat salat kudu nyaho kana rukun salat kana syarat salat sapertos dina rukun salatnya kaopat maca Fatihah sarta naon sok kaopat rukun salat 17 ya kaopat maca Fatihah bari tarik tah gitu simkuring Pak kapugureun ngapalkeun teh gitu tipun guru kaopat maca Fatihah bari kadenge ya lamun teu kadenge teu sah salatna lamun teu kadenge teu sah salatna jadi tarik maca Fatihah teh masih lohor oge kadengena ku sorangan ku ceuli ieu mah jadi ari salat teh aya 5 anu kudu tarik anu kudu dibaca aya 5 aya sariji cenah 1 2 3 4 dadah monyet gitu nya aya 5 hiji takbiratul Allahu akbar awewe deuk lalaki lamun ibu-ibu meureun nini Allahu akbar gitu tah kudu kade bae ngaweuweuh oge kudu kade takbiratul ihram mimiti pas usolli teh nya Allahu akbar eta wajib kadenge ulah kieu ngulangkeun kana panangan teu kadenge eta mah lamun Allahu akbar intikal ka dituna ruku Allahu akbar teu kadenge kitu naon eta kudu ka hiji nah Allahu akbar kudu kadenge eta mah ulah kieu anyoh-anyohan tah mah eta mah anyoh-anyohan teu kadenge Allahu akbar na oge nah nu kadua maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim bade digancangkeun bade dilaunkeun eta anggar kudu tarik ibu lamun teu kadenge atuh teu sah
Nah ulah kieu nyasah meureun ari maneh da teu make ilmu mah teu salatna gitu teu bener. Gitu nya kudu kadenge baca Fatihah. Kumaha maca susuratan bios kadenge sawareh misalna atau memang teu kadenge misal teh naon maca susuratan mah. Ari ieu mah Fatihah wajib kadenge tah. Katinggaleuan tasjid hiji kaopat maca Fatihah bari bener macana sarta kadenge macana ku ceuli sorangan lamun katinggaleuan tasjid hiji teu sah teu sah salatna lamun katinggaleuan tasjid hiji atanapi tabdil ngagantikeun ha leutik kana ha gede sin kana sod misalna kana sin kana sya kana sod atawa dod kana to kana ta misalna kitu nya eta kadarares mahrojna eta tabdilna aya anu ka salena katujuh anu katujuh nyaeta syarat sahna salat teh nyaeta kedah ngayakinkeun kanu wajib eta wajib anu sunat eta sunat terus naon deui anu kedah kadangu teh anu wajib kadenge teh naon nyaeta at-tahiyat jeung tasjidna teh at-tahiyat kada bisi kieu tahiyat misalna atnan teu kabawa teu sah at-tahiyat teu kadenge misalna eta at-tahiyat teh naon ngajar maneh teh bisi naon cenah urang mah deuk lalaunan bisi pajarkeun hayang katangar nya teu sah teh anger salatna teu sah maning keneh teu sah maning keneh naon tarik sok at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadayana kudu kadenge ulah kadenge kadenge sawareh teu kadenge sawareh atuh nah iya Bu jadi hari salat osok hari salatna osok tapi ilmuna can hari salatna mah osok ngan hari sugan teh meunang lalauna cik Ibu amun kieu misalna hari merdeka geus kitu nya tapi urang teh meni sedih naon disebut sedih teh sagereung deui ge aya nu nagih misalna can merdeka keneh teh disebutna can merdeka teh disebutna teh can merdeka nah ari pamajikan boga tapi tiris sare oge misalna meni peperengkelan atuh eta mah can sarua jeung teu boga eta we salat oge kitu salat oge hari salat osok tapi maca Fatihah maca tahiyat teh lalauna terus anu kaopat maca Allahumma sholli ala Muhammad atanapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sarua wae Bu nganggo sayyidina atawa henteu nganggo sayyidina sarua sah-sah saja sah wae mun meuli baso mah make saos atau diherang sarua wae baso lah kitu nya abdi macana moali saosan kumadinya ada di dinya nu jajan basona oge kitu nya ngan biasana baso masuk di saos sok make saos make kecap biasana mah nah kitu nya jadi sarua wae anu make sayyidina henteu make sayyidina sarua sah wae wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad nah eta pang sholawat anu wajibna kade sayyidina mah teu wajib anu wajibna mah kade ongkoh make sayyidina tapi teu kadenge teu sah nya gitu walah da abdi mah make sayyidina ngan teu kadenge hanya teu sah salatna masing-masing sayyidina sakarung oge nah anu kalima maca
assalamualaikum anu kahiji pan assalamualaikum ada dua tapi kada kieu bisi kieu assalamualaikum teu meunang tapi teu meunang kitu tapi kudu make as eta teh aya tasjidan alif lam sin tasjid jabar as kitu assalamualaikum komo teu kadenge mah teu kadenge kudu ngaliuk we wungkul da ngaliukna mah sunat ngaliuk teu ngaliuk oge teu nanaon teu ngaliuk oge teu teu ngusap beungeut ge teu nanaon anu wajibna assalamualaikum kadenge eta teh assalamualaikum atusan ada sieun anu ngajawab jangan ditarikan mah assalamualaikum waalaikumsalam gitu maksudna dinya teh ulah tarik teuing atuh ulah tarik teuing nah teu tawisna eta syarat salat anu wajib kudu ditekankeun wajib anu sunat ditekankeun sunat misalna maca susuratan teh sunat ditekankeun wajib teu meunang nu sunat tekankeun sunat wajib katujuh kadalapan syarat salat anu nomor kadalapan kudu nyaho kudu ngajauhan pabatalan salat ari batalna salat eta aya opat ari batalna salat eta aya opat ari batalna salat ari rukun salat 17 syarat salat eta aya 8 ya 17 8 lamun lamun batalna salat eta aya opat opat gini kan aya opat naon ari batal kadalapan syarat salat kadalapan ya syarat salat nu kadalapan nyaeta kudu nyaho kana batalna salat anu dalapan anu kadalapan teh batalna salat sawiji aya batalna salat sawiji aya 14 40 loba teuing 45 mah eta atuh taun aya 14 eta teh kudu katalar kedah terang syaratna batalna salat anu 14 teh da salatna unggal unggal poe nya ieu mah ari syarat ari batalna salat teu apal kumaha teu sarua jeung naon kitu tah sarua jeung membiarkan hal-hal yang membahayakan terjadi 14 nu kahiji nyaeta kusabab aya anu kaluar tina salah sahijina palawangan anu dua tina jubur atau tina kubul palawangan payun palawangan pengker angin cai atanapi anu kaluar nama tapi benda tapi naon wae naon anu kaluar tidinya mah kelalai oge kaluar tina bujur pek wae jugleber teh lalai tina bujur batal anger tina jero palawangan misalna jug hiber aya lalai sing horeng didinya meureun sayangna manya palawangan aing dijieun sayang lalai mah nah naon wae nu kaluar tidinya bade cacing bade kenur sagolong nah angin aya wae ibu batu aya cekejing batu henteu ngompol mangan aya batu keluar nu nyeri keluar batu tidinya aya padahal bikeun keur pasang pondasi batu aya kencing batu sebutan atanapi aya tina palawangan pengker misalna tina palawangan pengker aya cacing atau aya orang kobra keluar batal salatna lamun aya nu keluar tina palawangan pengker palawangan payun batal salatna kudu wudu anger nu kadua batalna salat teh nyaeta ieu ibu priyogi dikanyahokeun kanggo kemerdekaan urang di akhirat sabab juara oge ibu aya juara dunia aya juara RT aya juara dunia aya juara dunia aya juara akhirat nah urang kudu di samping urang resep betah
hirup di dunia urang ulah poho ka bahwa kabeungharan aya kabeungharan di dunia aya kabeungharan di akhirat. Nah sedangkan orang kudu meyakini mengimani karena naon perkara diperlukan kurang di akhirat. Lamun di dunia anjeun mampu lamun di dunia anjeun sanggup atanapi mampu migawe pagawean dunia nah teu mampu migawe pagawean akhirat. Aya pengawasan teh nyaeta diayakeun diayakeun sebagai kanggo naon kanggo urang tiasa nganyang ka akhirat anyangkeun heula ka akhirat hate urang panon urang tingalikeun kana dunya hate mah tingalikeun ka akhirat pan kitu teh judulna teh. Nah nu kasora kadua aya nu biji kusabab gara-gara najis kusabab gara-gara najis. Nah dina padana dina pakaiana atawa tempat salatna misalnya aya bisul dina bujur pas at-tahiyat kadiukan serawat bararitu 7 teu kagok batal sabab eta gara-gara sarua jeung gara-gara boro-boro 7 bisul mah hiji oge ripuh nya. Atanapi aya tai cakcak aya cakcak ngalangkung harinya cerot modal kepluk kana mukena. Tapi lamun garing mah teu naon. Nah, atanapi pas sujud sugan teh tai kotok di hareup teh jug sungkruk we kana tai kotok. Nah, kantelan atau budak can disunatan jug ngaragap nyekelan kana mukena atanapi kana sarung ka bapana di masjid teu puguh mawa budak can disunatan ka masjid eta teh ngadorakakeun nyilakakeun ceuk bahasa akhirat nama. Naon ngadorakakeun beh dieu ngabatalkeun kana salat beh ditu nama nyilaka darasan ari sugan teh moal naon sugan teh teu batal da kagok heuh cilaka teh di akhirat. Jadi budak nyekelan kana mukena budak nyekelan ka bapana anu keur salat can disunatan teh budak teh eta batal salatna sabab kaantelan najis kitu budak dan teu nyangan kanyutna eta can dikeureut nya can pan omehna pan teu ieu jadi budak teh mah najis atawa ucing sok aya ucing gigilisiran kana mukena gini nya ari ucing sok ngisang tara atuh nya lamun urang keur salat digilisiran ku ucing dikepot-kepot buntut jug celena sejadah teh najis teh nah cenah ada ucing mah teu najis teh buluna ada boalna mah tarang ngisang nya lamun heudeuh isangan ku ibu-ibu atawa ngom deki sing tarang ngisang teh ucing mah atanapi nah gitu gara-gara najis enteng tapi bangga tapi enteng da salat mah boga tilu kusabab kabuka orat lamun teu gewat-gewat di leungitkeun eta najis misal ukur ngaragap lain nyekelan budak teh ngaragap atanapi aya najis dihareupeun misalna tai cacak atau tai beurit tai bangkong misalna di masjid sok aya nya tah budak gunana pindah we ka sajadah nu hiji deui misalna teu naon eta pindahna nganggo aturan anu ka sabaraha anu ka tilu kusabab kabuka orat misalna keur salat teh urang teh meuni babacaan jug angin tengah gelebung nah ari simukena teh pan ti honop nyingsot ka luhur mangkana teu make naon nyingsot ka luhur keur sujud mangkaningal keur sujud katebak angin mukena harungkup kana sirah eta nu ti nasuku teh mangkaning teu make naon ceuk budakna teh astagfirullah meni mongehe katanya. Nah kabuka lamun teu gewat-gewat ditutupan sapada harita katebak angin tapi lamun naon sapertikeun ayeuna samping bolong saeuti bolong kuroko misalnya bolong tanu bolongna teh matak jadi ngabatalkeun kana salat teu sah salatna anu kalima kaopat kalima anu ka opat nyaeta
anu kaopat kusabab ngomong kusabab ngomong bari teka keur salat bari teka sanajan teka harti seperti seserian dedeheman babatukan keur salat teh dedeheman keur salat teh naon cicikikikan seserian atanapi kok mah huhuitan mah eta asup kadinya asup kana kaopat ngabatalkeun salat anu kalima kusabab barang dahar sanajan poho keur salat aya remeh dina huntu aya remeh dina huntu teh sapiring jung diteleg gue digayem atanapi permen atanapi tas dahar rujak mun lada ieu teh letah teh seuha atanapi tas nginum kopi tas nginum susu salat mun amis tadina letah nya keur salat teh batal kudu kakemu heula tas nginum kopi nginum susu misalnya kakemu heula atau ku cinte atau ku cai herang kitu nya teu kakemu tua teu cai herang namanya supaya mun aya kana rasa jadi ngabatalkeun kana salat naon sakur perkara nu ngabatalkeun kana puasa atawa nyolok irung nyolok ceuli keur salat teh teu meunang batal atanapi nya letak letak misalnya aya kesang malum lohor kesangan juga diletak nya mun pangset eta teleg gue tapi neureuy ciduh tapi ciduhna anu geus di luaran huntu ciduhna anu geus kana bibir ari ciduh anu ieu mah anu dina letah keneh mah teu diteleg oge teu naon ciduhna teh sok anu letah keneh misalnya tah lamun ciduh anu geus kaluar tina huntu atau anu geus kaluar tina letah teu meunang teu teleg seperti rehak atau naon teu meunang kumaha cara mun aya rehak lamun keur salat aya rehak ieu we ciduhkeun tapi ka kenca kabelah kenca ciduhkeun atanapi susu teh ku sorban tah sorban teh paragi ciduh teh sorban teh paragi sorban teh paragi rehak teh sorban teh lasduk anu kagenap kalimakeun anu kagenap kusabab nyaeta berubah ku tilu kali robahan saperti gagaro ku tilu ramo atanapi sungutna anyoh-anyohan tepugu atanapi gudagedeg keur salat ya mah gagaro ku tilu ramo atau gudagedeg atanapi emplat-empladan ke ruku emplat-empladan ciga gantar ke ruku teh jug entut atawa ke ruku atawa keur sujud jug entot-entodan keur sujud teh teu meunang atanapi komo gagaro ku suku mah aya reungit dina bitis digaro ku suku aya reungit dina bitis digaro ku suku nya ciga muning komo itu robah ku tilu kali robahan atawa ngalengkah tilu kali lengkah ari sakali mah teu sakali eureun heula sakali deui eureun heula sakali eureun heula masing 10 kali ge ari eureun-eureunan mah ari ieu mah si tilu kali teh teu eureun leumpang eta mah beda ngalengkah jeung leumpang eta mah nah teu meunang mun eureuk ngalengkah kedah naon kedah ayeuna eureun-eureunan ke salat lengkah eureun heula lengkah eureun deui gitu ulah leumpang ulah tuluy ya nah anu ka-7 kusabab luncat anu luhur luncat anu ngagajleng anu luhur juga gajleng teh keur salat sadaya oray ari beres salat ari ditinggali sugan teh oray sing orang beubeur nu mitohana ka di masjid katinggaleun otai beubeut sugan teh otai da beubeut teh ketinggalnya mah beubeut nah otai beubeut nah sugan teh oray
Atan api ngagajleng toh anu ka 7 nya jawab atawa neungeul anu tarik kadalapan ku sabab neungeul anu tarik niwit nyocok neungeul atanapi naon najong keur salat aya ucing badak deui tajong batal salatna nya atawa dijejek satarikna eta lalai kalau buntut ucing dijejek batal naon sia teh keur salat jejek buntut ucing atuh anu kasalapan kusabab miheulaan ti imam ku 2 rukun anu bangsa pagawean nu ka-10 kusabab maneurikeun ti imam ku 2 rukun anu bangsa pagawean anu ka-11 kusabab kusabab namahan rukun anu bangsa pagawean seperti ruku 2 kali misalnya orang teh ruku ya pas sami Allah liman hamidah ada ningali batur ruku kena terus ruku deui urang teh batal salatna anu ka-12 nyaeta kusabab ngurangan rukun anu bangsa pagawean dikurangan anu ka-13 kusabab niat megatkeun salat niat di tengah salat niat megatkeun salat tengah salat misalnya kieu kayak lamun dek salat heula kayak lamun datang mah lamun aya kareta mah wae dek eureun we salatna nah atanapi dek salat heula dek salat heula mungpeung naon mungpeung dek salat heula mungkeun we salat deui dek eureun heula salat teh dek eureun heula salat teh engke we dek salat deui misalna nah eta geus kaluar tina salat sapertikeun maca assalamualaikum dina keur sujud batal salat keur sujud teh batur mah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi assalamualaikum nah baca assalamualaikum batal salatna nah gitu nya nu ka-14 kusabab nyantelkeun niat megatkeun salat kana hiji perkara saperti bisi kaburu datang kareta lamun ayeuna kareta datang aing mah deuk lumpat we masing keur salat oge sieun katinggalan kareta batal salatna padahal kareta mah lila kene tawa lamun tangkal caringin runtuh aing udah lumpat keur salat oge jadi sugestina goreng sangka misalnya lamun masjid runtuh aing deuk lumpat da ada teruntuh masjid mah salat batal teh salatna nah gitu di atasna eta kudu nyaho kana pabatalan salat kudu nyaho kana salatna salat ulangan saukur ayeuna kemerdekaan yang semu disebutna teh kemerdekaan yang semu teh urang teh ngisi kemerdekaan di dunia tapi teu nyaho kemerdekaan di akhirat nya paingan atuh bet hoream salatna sing horeng syaratna eueuh sing horeng teu nyaho batalna rukunna ge nu 17 ting naon cik anu ka-12 rukun salat aya 17 anu ka-12 naon rukun salat teh aya 17 anu ka-12 naon lamun SD disetrap ditantungkeun moal ditabalik ti ka jam 5 tapi da aya kompetisi main bola deuk jadi reporter ayeuna ikan kap serak sora ngareporteran ternyata saudara-saudara terus bolana disunut ternyata ibu-ibu cangkeul nangunyar lamar keur ngaji teu naon gol naon bo nu ka-12 rukun salat surah naon nu kahiji niat kadua takbiratul katilu ngadeg kaopat maca Fatihah kalima ruku kagenep tumanina dina ruku ka-7 i'tidal ka-8 tumanina dina i'tidal ka-8 sujud 2 kali ka-10 tumanina dina sujud 2 kali ka-11 calik ka-11 calik antara sujud 2 kali ka-12 ka-12 naon ka-12 nah nanya teh bet nu hese atuh nu kahiji we baraha nya nanya teh
Nu kahiji mah apa? Salat apa rukun salat aya 12 kahiji niat. Gitu. Teh ari anu ka 12 naon? Apa? Rukun ari salat apa rukun salat atuh masyaallah tabarakallah. Nu apa teh rukun kawin jeung rukun nganyuk. Rukun nginjem duit. Ka warung. Rukun nganyuk eta. Aya nya. Kahiji rukun salat anu ka-12 nyaeta tumakninah dina calik antara sujud hese ngomong lagi teh aing tumakninah dina calik antara sujud anu bacaana teh robbik firli warhamni wajburni warjukni wahdini waafini wa'fu anu ka-13 maca at-tahiyat akhir ka-14 calik dina antara dina at-tahiyat akhir ke-15 maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina at-tahiyat akhir. Hari tahiyat awal mah sunat eta mah sunat sunat naon sunat hayat surat abad at-tahiyat awal sunat hayat surat abad. Naonnya da asa geus diuyahan tadi teh sayur teh asa geus asa encannya tadi teh kana sayur dahareun ieu mah eta tahu masak poe sakali sampai 2 kali salat sapoe 5 kali manya teu apal ari salat naon atuh ngapalkeun naon salat orang salat mah salat teh bari ari salat teh bari ngapalkeun rukun bari ngapalkeun syarat bari ngapalkeun babatalan eta salat teh bari ngapalkeun eta ulah teh bari ngapalkeun salat judul salat mah da jadi ngapalkeun jalan tu jalan kana siratal mustaqim komo lamun ari syarat salat eta aya 50 beuki para ruhunya teu arapal 8 oge teu apa gitu nya 17 rakaat sapoe sapeuting tapi poho deui syarat-syaratna naon 17 rakaat anu ka 15 maca shalawat ka Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina at-tahiyat akhir ka-16 pan 17 kabehna teh nya ayeuna teh ibu aya menang mulungan kana 2,5 kilo mah meureun 2 kilo saparapat mah aya eta teh buah congo cigana sabaraha ayeuna sakilona sakilona sabaraha ayeuna asa 40 gitu da asa mahal ayeuna naon ibu kana cengek we eta rukun salat anu ka-16 naon itu ieu mah ari kana harga emas harga cengek ayeuna teh keur mahal mahal keneh rukun salat ari teu apal mah nya nu ka-16 naon ulah ari ngaos atuh naon ari ngaos ngapalkeun naon ari pidato ngadengekeun naon ari teu apal syarat salat asar nah anu ka-16 nyaeta aweh salam anu kahiji anu kadua mah sunat mah anu kahiji aweh salam anu kahiji anu ka-17 tartib hartosna tartib teh maneurikeun anu maheulakeun anu teu heula maneurikeun anu paneuri maheulakeun anu teu rukun anu pernah teu heula maneurikeun anu pernah paneuri tartib antri lamun ceuk bahasa Bank BRI nama masuk ke Bank BRI ka puskesmasnya nyanak nomor antrian kade bisi nyosor ya abdi heula peryogi nya saha batur nu teu peryogi sarua batur ge boga peryogi da eta teh kadang-kadang ibu sok janten picarioseun ari kitu keun abdi mah kajian nyocok cenah kajian nyocok pokona mah ka ieu pangheulana teu tiasa ibu make antrian tartib disebut tartib teh ngantri dina rukun kahiji niat kadua takbiratul ihram niat teh kudu bareng teh niat teh dina hate
tempatna niat dina hate anu rukun kolbi kudu niat kade niat malin dina bibir usolli ari hate teu nganiatan usolli pardos wah ari naon nya usolli pardos ari naon ari hate dina hate henteu niat abdi salat subuh misalnya henteu ngomong kitu dina hate teu sah salatna da niat abdi salat subuh salat asar eta mah dina jero hate kada bisa diucapkeun deui niat abdi salat lohor kada dina hate eta mah niat abdi salat lohor 4 rakaat bari main ka kiblat fardu karana Allah nya inna kali teh anu keras teh doa itu tanya inna salat asugiya mahya mati lahirabbil alamin cik ibu hari batur mah merdeka kaluhurkeun leungeunna teh dikaluhurkeun leungeunna teh merdeka dikaluhurkeun ari aya hiji jelema teu tiasa henteu batur mereka ya kalah cicing naon sababna batur salat ya cicing nya batur eta teh syarat-syaratna ibu kadang-kadang syarat-syaratna henteu ieu syarat-syaratna henteu teu apal rukun salat teu apal syarat salat teu apal kuduna bertanya nah urang betoream salat dari geus boga ilmu nama misal kieu naon sababna ongko beunghar tapi tara kana motor naon sababna beunghar jelema teh motor boga tapi tara kana motor naon sababna teu becuseun berarti ilmu masjid aya masuk kopiah aya nu adan kadenge cai curcor listrik caang tapi teu ka masjid tapi teu salat naon sababna teu becuseun ilmuna teh da geus jangom ilmuna mah kadang-kadang nginjem nu batur teh nginjem nu batur sabab maboga motor maneh henteu osok kana osok nu saha nu batur we nginjem da nyaho ilmuna jadi ilmu ibu maksudna kanyaho eta ilmuna anu sakedik eta rukun salat syarat salat sunat abad sunat hayat dina salat abad anu mana sunat hayat anu mana terutami engke ningkat karena naon karena orang terang makna anu dibaca seperti Fatihah anu dibaca di jero salat kudu nyaho hartina nya kudu apa jeung hartina susuratan anu dibaca di jero salat ulah kieu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah naon hartina teuing teu apal pokona mah yaroh we aing mah apa saeutik mani keneh kulhu ari kulhu apa artinya apa mani keneh kulhu we ngalah salat teh ulah ieu mah bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun Allahu akbar apal teh hartina henteu naon apal nu hartina apal naon wal tanzur nafsum ma qaddamat jadi bacalah apa yang apal artinya itu naon teh apa artina karena harituna teh kumaha fawailul lil musallin teh apal hartina teh eureun dina musallin neraka wel keur jalema anu salat hartina teh ulah eureun teh di dinya teh haram eureun di dinya teh fawailul lil balikan deui fawailul lil musallin eureun deui di dinya haram wakaf haram disebut teh kadana diwasolkeun fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun gitu eta pan ijazahna kitu ti almarhum abah ti Pak Haji gitu kan jadi teu meunang eureun dina musol
Manya neraka wel keur jelema anu sok salat. Nu sok salat bakal asup kana neraka eureun heula. Kudu ditulkeun anu sok salat bakal anu sok salat nama laweung eta asup neraka anu sok salat teh komo utara anu salatna malaweung eta calon penghuni neraka. Da beda anu sok salat malaweung mah ibu-ibu oge. Ibu-ibu anu sok salat malaweung wani tutah titah kanu jadi salaki, wani buat baeud kanu jadi salaki. Nah, apabila ibu-ibu geus baeud kanu jadi salaki, atanapi ibu-ibu geus tutah titah kanu jadi salaki, eta nu ngaranna penjajahan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan baheula dijajah teh ku belana ayeuna mah ku pamajikan. Naon tujuanana ibu pamajikan jeung kawin teh? Tujuanana teh deuk silih senang. Ari ieu kalak ngajajah nya ngajajah salaki ka pamajikan teu meunang, pamajikan ka salaki teu meunang sarua ngajajah. Tapi kudu dengan senang hati. Pleasure dengan senang hati melaksanakannya, dengan senang hati ngestokeun kana parentahna nya kana panitahna kitu Bu kataisna. Jadi ulah dugikeun ka ayeuna merayakan kemerdekaan di lapang. Ari di imah pasea. Berarti kemerdekaan teh bohong. Barang siapa yang merayakan kemerdekaannya di jalan dan di lapang meuni uyah-uyahan, tapi di imahna loba seuseheun, loba kumaheun. Oh, eta kemerdekaan teh bohong. Eta. Meuni ari ka tukang kredit mah meuni sopan, nuhun mang bilih bade ngaleut heula mang. Ceuk salakina teh aya saha mah aja dog we lah. Mah nyari ka salaki meuni morongos. Ari ka tukang kredit meuni sopan. Barang siapa yang mensopan-sopankan dirinya kepada orang lain tapi kabatur saimana tidak sopan, makanya adalah kesopanannya perlu dipertanyakan. Ari sia sopan-sopan teuing kabatur mah. Ari kabatur meuni sopan santun. Andalemi sing horeng tukang tipu mah kitu. Ari ka majikan, ka salaki, ka anak hok polotot. Ari kabatur muhun cep mangga. Kabatur mah ari ka anak sorangan kade eta di atawisna. Apabila ari ka negara batur meuni alus-alus, negara urang mah bae bau kolomeran oge. Kade eta. Jadi ulah ngaboda awak ngabodak sorang da meuni melentung adana teh di mana di nu jauh mah. Nah ari di lemur. Teu meunang. Jadi kemerdekaan itu harus dimulai dari diri Ibu. Kemerdekaan teh atarawe kesenangan itu harus dimulai dengan diri sendiri. Kesenangan teh ulah kieu biar we batur senang bae urang maripuh oge teu sah tuh. Nah gitu. Harus dimulai dari sendiri. Nah, ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri, di keluarga, di rumah tangga, itulah mereka. Jadi kebatur renitah salat hari manehna tak kitu, bisi kitu tah. Ya. Kebatur nya apabila itu patut dipertanyakan. Siap ya, sabaran teh 5 menit teh insyaallah. Kanggo aosanana dina ieu mah bil barakah pangaosan dina dinten anu ayeuna nyaeta kanggo pangaosanana dina halaman 118 ieu nya dina halaman 118 diuningakeun yaqulu qala Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa walidihi wa jarihi tukafiruha salat asyam wa sadaqah hartosna Bu hartosna wa nahi al munkar hartosna ngadangu simkuring saur Ibnu Majah nya sareng Syafi'i Imam Bukhari sang Muslim ngadangu Rasulullah ngadawu kieu sanyanyana sanyanyana hiji lalaki eta ngabogaan ujian ngabogaan hiji ujian antara hiji cobaan dicoba hiji lalaki di kulawargana heula terus dina hartana dina awakna budakna tatanggana kena ku ujian maksudna di mana hiji lalaki hiji jelema maksudna hiji lalaki teh di mana hiji jelema di mana hiji jelema di mana hiji jalma ngabogaan ujiannya di ujian maksudnya gogoda teh di kulawargana nya tukaffiruha eta ngaleungitkeun kana eta ujian nya naon as-salatu salat asyam wa sadaqah amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar ya gitu. Jadi cara ngaleungitkeunana ari urang cenah ieu teh kusuna mah lempeng langsung ieu teh kusuna nya kusuna mah langsung lempeng ieu teh. Ari urang cenah meuni kumaha ieu teh kasakedap. Tah coba cenah ieu. Jadi teh semplek nincak. Teh semplek nincak. Teh semplek bahasa Sunda mah langsung ka harti. Mun aya hiji jelema teh semplek nincak semplak gitu. Langsung ke hati ke Sunda mah ya. Ya memang dasarna orang Sunda gitu. Lamun aya hiji jelema teh semplek nincak semplak gitu salah kieu lain. Dina harta ku anak tadi anggap gitu ya. Ku tatangga tadi aku terus ayeuna aku mitoha di baeudan geus 2 tahun setengah. Iya oke. Nah, maka solusina eta as-sholatu wasyamu wasadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Nah gitunya. Terus solusina. Jadi bisa ngaleungitkeun kana eta ujian, kana eta cobaan naon salat, puasa, bae disebutkeun kalau salat we kalau ngarakeun bae. Wal amru bil ma'ruf. Jadi titah we terus dititah terus kana kalusan jeung carek kana kawonan titah kana kalusan jeung sedekah tanya mitoha nu kusakumaha paeud ge dibere duit sagepok mah sedekahnya ya kamu mah menurut tuh kebelak katak mah langsung siga hayam terus kenok belak katak tak itunya sedekah soalnya sing horeng eta lamun di mukobalahan mah kieu teh naon sababna jelema beutna teh semplek nincak semplak hirup teu neut paeh teu hos mati enggan hidup tak mau naon hidup enggan mati tak mau kitu salah kieu lah sing horeng tara sing horeng tara puak boro-boro nu sunat anu Senin Kemis boro-boro nu sunat anu fardu oge nu wajib oge walau nah
puasa sing horeng pedit sing horeng tara daek tutah titah kana halusan sing horeng tara daek nyarek kana kagore geus gitu makanya hirupna heureub pengetahuan Allah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma laya. Nah, jadi dibere sempit hirupna dibere sempit kehirupanana asa naon asa ditotokeun ti luhur sempit teh kehirupanana lengka ada kamana teu maju nah akhirna akibat ningawan salat puasa sedekah jeung amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Nah kada bisi kieu urang mah deuk nitah salat ka batur teh sieun da urang ge can bener tah ulah kitu da ieu mah da urang ge can bener deuk justru bener teh ku nitah kitu nya urang mah deuk nitah salat deuk nitah ngaji ka batur teh da urang ge can bener justru bener teh ku nitah itu jadi paksakeun marentah mah adan qomat naon sabab harga ganjaran adan eta leuwih gede tibatan hargana Masjidil Haram. Telepon tuh Raja Salman Masjidil Haram deuk dijual mah beli gitu balah di mana duitna gede keneh ganjaran anu adan gede keneh ganjaran adan daripada hargana Masjidil Haram. Nah kok mau masjid ieu mah masjid patrol gede keneh ieu masjid patrol beak 10 jutaan nya beak 100 jutaan nya ngebangun masjid gede keneh ganjaran anu adan ya pamungmung pan adan teh ya pamungmung adan teh padahal gitu padahal nu adan eta ganjaranana leuwih gede Bu tibatan dunya jeung sapangeusina nah gitu sakitu mudah-mudahan naon anu didugikeun sing aya manfaatna jadi solusi salat puasa omean puasa oge sedekah oge amar ma'ruf nahi mungkar adana Allah wa iyyakum ajmain Allahumma fil tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.